ngalah naon? Nah, iya rasa yang iya. Karena Hari ini ngali lah ya bikin kado. Ke mana? No asap. aku langsung ke desa ya. Oh iya itu ya. Ini dietik-etik pisan tuh. Alanggur kan. Ya, main sih ya. Eka kebon lainnya. Eka ngali bibit kado. Kebun tadi sepatu. Mana kerang dana? Hei, kemana itu mereka mana? Eka kebon nempu anak kado. Kamu kebun sepatu? Ngapain kamari kita cugak? Karanda tuh eka kebon lah. Berburu sangka wae. Awas yang karanda. Coba doyok juga aku lalai. Ari pamajikan aing pada di sepatu ke kebun sangana teh karana Gusti teh. Ampun teh. Alawai gitu ku aing. Bikin kau doyokna. Tapi aing itu teh mana naon nuara kumaha. Naon sia ding ek nyolong cowok aing sia nya. Lain ek nyolong ek ngabejaan pugu. Tah cau kulalai. Nah, apang sih aku lalai? Kebet nyawa teuing atuh. Tuar sekalian tuh. Sok sia cekelan. Sok. Sok. Duh, Bang ieu ka aing, Bang. Ampun aku mah. Atuh am. Ieu. Mun sia ngarusak cowok aing bebal. Lain ngaruksak ieu awas. Sok awas. Bungkang bengkeng pisan sianya. Atuh da meni disakaliguskeun. Meni kumaha sakitu cowok leutik ya. Sok bawa ka imah. Kumaha mun aing langsung paeh di dieu. Dikubur ket. Gagal juga ngora teh. Teh. Nah, Odi. Ya cau. Nah, coba pulang aja dulu ya. Ingat dan gua doyok kita panganterkeun cenah. Ka imahkeun cenah. Udah kali mana? Di kebon. Lain kerang dai. Nyalain atuh piraku teh di kebon aya rangda. Guys atunya teh. Heeh. Anjir, ieu kadu aing tas disemprot demi serang kieu. Aduh, laun boga 1000 tangkal we aing. Aduh, ieu seru halus euy. Berarti cocok di dieu mah. Bang. Aing tadi teh tes dicai. Ente nempuan duit urang. Hanteu nah duit urang kumaha aing mah teh tadi ge di kebon. Sia rak-rakna di mana? Ke tes dicai we ka dieu tadi tes nganterkeun cau. Heuh ke teangan atuh. Si anu manggih muang teh paling ge sabaraha duitna geus ya? Aya duit tanggal 20. Geus we atuh 20 mah ikhlaskeun. Pan keur kosong, Bang. Mana kitu geus sia teh kurang amal. Amal mah amal. Iya aya di ditu tuh. Amal naon? Aya orang Cibauk si Akmal mah. Teangan jika ada tuh sia aing teu neuleuh duit sia. Bener. Nah bener-bener ku aing cabok sia. Henteu, Bang. Atuh neangan heulanya. Jig. Moal kitu ai ku doyok mah. Aing curiga dah. Bang, Naon aya ka panggih? benar henteu manggih. Nah manggih di mana? Oding pan aing di kebon ti tadi ge. Pa bisi murag di ditu. Teangan sing bener sia. Bener teu panggih. Kadeuleut teh aing nyekel naon ieu? Bedag, Bang. Heeh.
Cuma kamu itu mah aing curiga ieu mah sudah pasti ieu mah. Mau bedog. Tapi duit 20-nya Bang, Naon tadi? ieu ayeuna mah mending keneh jujur wae, Bang. Nah jujur naon, babal. Manggihan henteu. Nah sia cek aing teh ka aing teh nyangka kumaha pisan ku aing kapangieureun ku aing dibikeun. Benar, Bang. Sia duduk ka aing. Henteu ieu mah nanya, Bang. Ha pan aing tadi geus ngomong, teu cek aing teh ku aing tampiling sia geura. Henteu atuh, Bang. Bal teh sia teh lagi 20.000 ka bina-bina. Aing ngaduduh. Lain ngaduduh, Bang, urang mah. Ngan rada mencurigakan. Nuk eta teh ngaduduh ka aing betul. Bal. Sia kehet. Sia bal. Kunyuk teh sia teh nya, duit 20.000 ngaduduh ka aing teh nyaho aing teh mah teu meuleup. Kehet. Nya sabar we, Bang, atuh da urang pirage nanyakeun. Anjing teh, aing nu leungit duitna aing nu diamukna. Goblok. Sabar babas sia teh. Nah aing mun ku aing kapanggih mah ku aing dibikeun ka sia. Ka aing duit 20.000 sia nyangka dipanggih ku aing pesakan babal. Heuh pan eta beungeutna mencurigakan tuh da. Sia kunyukna ka aing but mencurigakan babal. Aduh. Henteu, Bang. Siapa? Sia kunyuk gitu. Babal teh ka aingnya. Sia ulah sok dudah babal. Sia teh jadi fitnah. Duit 20.000 aing. Capek-capek duduk manggih duit sudah edan. Goblok. Dasar jalma gede adat. Aha. Teh? Cek wadoyok cenah. Naon? Mentah lah duit 20 ek meuli cai cenah haus yeun. Nah, mulut cai na teu mau kieu tadi di mah. Henteu cenah pan teh di bahanan. Boleh bahanan tuh dari cai teh. Naon teh? Ikan. Bokek ini. Tanyakeun we anjing teh. Aing nu penting mah meunang. Aduh, aing alhamdulillah ya. Alpukat. Harawis euy. Kadu tah ieu tah. Bawor. Kadu boga 2000 tangkal, alpukat 5000 tangkal. Pokoknya mah nyaman weh pokoknya. Kehet ai juput teresan jadi ai bibit kaduna lila. Panas. Beh nama bobari ai ka pamajikan nama. Ai ka lalaki nama gede adat. Duh. Iyo anjing. Aing ge mau pohon nunda. Aduh. Silakan yang aing kudu gawat-gawat anjing. Bisi salah paham aing pejet ieu mah. Aduh, leuleut sih euy. Minta si ot ya. Haus lu aing. Oh, nah ai tadi seoding pan minta duit 20, cenaik meuli cai. Kedua ieu mah. Datang mah aing leuwih pejet meureunna. Minta duit 20 ka saha ek meuli cai jeung saha teh? Nya minta duit ka abi, nyebut teh cenah wadoyok hauseun di kebon, teu mawa cai. Minta duit. Ah, si goblok ka aing teh manehna teh tadi teh tas ngising cenah leungit duit 20. Ngaduduhna teh ka aing nyebut kapanggih cenah si babal ku aing diudag. Ka mana sodingna? Nah, ka mana dibejakeun tadi teh tuluy diudag kabur. Minta duitna iraha? Tadi.
Ah, si kunyuk berarti si kunyuk menyangka nanti duit nanti lu 20 teh pangiko aing. Cing. Cek aing geus aya ieu mah. Wadoyokna aing ngomongna kumaha. Tuh dari si kunyukna tuh. Kadia siapa bal? Lalol pasti kukur sepa kadia. Bang. Ari sia naon nu dirasa maksudna sia naon ka majikan aing beutna tadi 20 rek anteran cai. Pan tadi nama Sugante murah bang. Aing nyelap dina HP pohon unda. Nyelap naon sia teh? Kurang teh kadiekeun ieu tah kana HP keun urang poho. Jadi sia ke kain yang ka duit sia ka pangiku aing bal. Pan tadi beungeutna tuh udah mencurigakan. Babal teh sia teh kunyuk. Iya teh ya dibalikeun deui tah. Ya, hari ayana naon teh babal mentong sok tudah tuduh ka batur sia teh fitnah. Bang, sudah tadi beungeutna mencuri. Siapa aing kunyuk teh kena dijabber ku aing sia teh. Bangnya, ampura bang. Teh itu. Kehet teh sia teh ayana naon leuwih ka aing. Sia geus pikun pas aki-aki.